Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dina dikumpulkeun sadayana di dieu bade ngomongkeun kelas meeting anu dilaksanakeun tos ulangan semester kahiji. Hari acarana eta kelas meeting aya naon ae, Kang? Kelas meeting selomba-lomba siga futsal, basket, voli, Tenis meja. tenis meja. Kira-kira ada susunan acara kumaha Kang? Susunan acara paling di isu jam 8 misalnya tepikeun jam 10 eta voli. Di jam 10 tepikeun jam 12 eta futsal. Tah ke isoma paling dilanjut deui ka lomba-lomba nu sejenna. Ai futsal dilaksanakeunna di mana, Kang? Futsal biasanya sih di sekolahan. Tapi dalam sekolah pas gitu. Tah lapangan kurang nempo dari lapangan sekolahnya kos gitu. Paling kurang nyewa lapangan futsal nu di ditu kos tahun kamari. Namun lomba kesenian aya teh Kang. Lomba olahraga kesenian. unggul. Lomba kesenian mah paling siga pensi deui. Oh pensi. Jadi ngahibur gitu. Nya sanes kos lomba-lomba. Sanes dilombakeun. Tah biasana mah Terus mun futsal anggotana tah aya berapa orang, Kang? biasanya anggota futsal terdiri dari 5 orang anu main. Terus paling 2 orang deui anu jadi penggantina. Gitu. Eta teh pamungkas kumpul apa Sama istri. sama istri? Paling pamungkas kumpul soalnya istri mah tahun kamari oge jadi ayakeun. Eta ulina main basket di mana Kang? Biasanya basket mah Cahaya tuh di lapangannya. Tapi orang nempo lapangan orang teu aya ringna oge. Paling teu diayakeun eskul basket mah. Sanes eskul basket, kelas meeting basket. Teu naon dihampura. Jadi kayak ieu teh mengajukan lomba naon gitu. Hari pensi mah jigana di awal nyerang pembukaan juga namanya. Pensi mah nya biasanya di pembukaan. kayak hibur gitu. Kan dilanjut deui ikut pertandingan naon gitu. Terus hadiahna kumaha tah, Kang? Hadiahna mah biasanya teu diumumkeun sih, da soalna mah Sifat rahasia. rahasia. Hadiah mah Penting mah aya. Memang ya hadiahna nya Jadi di nama pas meeting ayeuna lomba olahraga gitu. tah sarerea lamun menyalankan lomba naon wae sok mangga aya nu nyalankeun lomba naon. Aya teu ieu. Kang mun lomba azan gitu kumaha tah, Kang? Tahun kamari nya lomba azannya siga BTQ kos itu aya sih Entah Kang. Pak BTQ BTQ ge aya kan baca tulis Al-Qur'an nya kos itu Ya mun handball kumaha, Kang? handball tah tahun kamari sih aya di dia handballnya istrinya paling aya keun deui handball Paling aya deui tambahan jeung pamagetna. kamari mah tahun kamari mah cuma istrinya doang nya jadi tahun ayeuna mungkin jeung pamagetna. Namun futsal eta timna berapa orang? Tim futsalnya 5 orang sih kan tadi geus dijelaskeun tah. Enggak maksudnya Naonna? Beratim tah, Kang? Oh, beratim. Biasana sa kelas teh satim. salah Sama kita doang. Nya Sistemnya grup. namun sistem oke diomongkeun deui jeung ketua pelaksanaanna arek sistem bertemu atau sistem gugur situ. Tahun kamari sih sistem gugur langsung. Supaya tereh. Nya soalnya melebihi jangka waktu sih. Eta hari kanggo kostumna kumaha Kang disarwakeun apa bebas gitu. Lamun kostum futsalnya dibedakan per kelas wajib pakai jersey tahun kamari oge gitu. Soalnya kan lamun sarua mah pasti bingung gitu. Pahili nu mana bebaturan mana lawan. Jadi dibedakan jersey mah kudu
Ya sudah, dan anak kumaha ada minta iuran per kelas apa Seperti sekolah, sekolah gitu. Tahun kamari sih nya ku siswa Murid iurannya. iuran per kelas per kelas mayar sekieu seger ieu nya saker paling siga futsal saker mayar lapang lapang futsal di situ. Terus kan tahun kamari mah dititah nyeun banner tah kumaha mun tahun ayeuna. Tahun ayeuna nya nya lamun tahun kamari nyeun banner nya Daya kemungkinan tahun ayeuna ge dititah nyeun banner deui Daya pas kamari. Tapi lamun rek dibedakeun bandera kajeun gitu. Nah, kajeun dari bendera-bendera rek banner-banner. Kang eta hari non pensi nyalira per kelas apa duaan Kang? Pensi pasti antar kelas. Iya, eta perwakilanna nyalira apa duaan? Oh, perwakilan mah nyalira nyalira bisa orang bisa Perwakilan kumaha didinya boga kelasna. kumaha kebijakan bae kelas. drama nari Kalau itu hari futsal, voli sama basket itu hadiahnya apa sertifikat apa piala? Tahun kamari mah piala siga piagam deui nya, piagam Ya, kita kertas nih, kita kertas. Sareng piala lah nu Ya, piala. pos itu paling tahun ayeuna ge pos itu sarua disarwakeun itulah nya. 3 tahun Jadi sakitunya anu ku akang diomongkeun. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, atur nuhun ya Kang. Oh, Kang tunjun Kang. Itu kok mah. Tekan ditanya kan? Ya, Ya, kita berikan.